Dan yang terakhir, siap semuanya. 3 dikecup keningnya tahan. Wah dikecup keningnya, dikecup taarna, dikecup keningnya semuanya. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin. Alhamdulillah hirobbil alamin. Sugrining puja puji kaina syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina siang ieu urang parantos tiasa riung mungpulung jonghok paamprok dina raraga ngiring nyakseni acara ngunduh mantu anu kirang langkung sababaraha sasih kapengker mantenap parantos ngalaksanakeun hiji acara anu husu sakral nyaeta nikahkeun ingkang putra putrina Cep Adi Hidayat ka Neng Pera Septiani anu kahiji AA kedah ngagaduhan sifat sidik teh hartosna bener naon rupa tincak paripolah kalakuan urang kedah bener teh sanes cek sorangan wae tapi bener teh cek batur cek agama kumawona deui saur sepuh nyalira insyaallah lamun urang janten jalma bener bakal dipikanya ku sadayana. Nu kadua amanah jujur bager lamun sareng istri atanapi istri kacaroge sami kedah gaduh sifat jujur terbuka ulah sumput salindung tapi harus saling terbuka eta amanah. Anu katilu patonah pinter sanes minteran tapi pinter teh dina menyelesaikan masalah rumah tangga. Anu kaopat nyaeta tableg sidik amanah patonah sareng tableg teh nyaeta menyampaikan wajib nyampaikan kana kasahean kahadean kanu janten istri tuyun tungtun ku nu janten istri kasalamet lahirna kasalamet batina kalayan jaga oge sami sing salamet di dunya di akhiratna kalayan insya Allah hidup duaan bakal kenging titel rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah marhamah. Anaking Cep Adi Hidayat gelis Neng Pera Septiani geura tetep ku hidup saha payuneun anjeun bager moal aya Adi Hidayat sareng Neng Pera Septiani gumelar ke alam dunya tanpa syariatna indung jeung bapa hidup bager indung anu ngakandung salami salapan sasih ayeuna aya di payuneun salira gerap tepangan, gerap punjungan, gerap pundut pangdoana, gerap pentak pangampurana kanu janten mama. Bulung-bung janda hayu ngembat jalan kawaluya. Bulung-bung janda hayu ngembat jalan kawaluya. Mangga acara sungkeman dibuka lapad basmalah mangga bager cepeng panangan mama teras nyuuh dina lakunanana anu hiji dicepengkeun kana mastaka si AA si Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Mama abdi hapunten duh mama nu ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu diseja rumaos abdi talobeh seueur ngajahetkeun mama ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap bager dirangkul mamahna hareboskeun kana cepil mama ya abdi adi ya abdi pera putra mamah naon hartosna abdi upami hirup di alam dunya teu aya dina pangampura mama hapunten lahir batin ti kawit alit duwi kasageung kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima kasep bager anak mamah jimat lahir jeung batin puputon kembang soca pangharpan bau bangkeut masing deukeut doa jeung pangampura mamah moal kudu dipentak bral geramiang rumah tangga mugia hidup bagja lahir bagja batin sapalih deui sabelah deui dirangkulna Neng sabelah deui jung bager mugia panjang umurna panjang jodohna babari milik rezekina hampura bisi mamah sok nyarekan sok nyentak ka hidup lain hewa lain geuleuh bral tong salempang tong hariwang cekap taarna disun ku mamah pangjaja pelaku tong rusuh ting taarna disun mangga jung anak king bager nyaah pisan dedeh pisan ka salira alhamdulillah
hirobil alamin. Salajengna Bapak mangga calik di tengah, mohon leres. Aa tingali ieu Bapak anu tos sakieu kasepuhanana. Anjeunna dug hulu pet nyawa ngabelaan hidup bager taya beurang, taya peuting, taya halodo, taya hujan. Anjeunna kadangkala kawajiban mah kapopohokeun tah ayeuna pisan bager meungpeung aya di payuneun salira geura cepeng panangana geura sungkeman dina lahunana sok bager bismillahirrahmanirrahim. Bapak teh sesah ku abdi, Bapak teh repot ku abdi dinten ieu abdi mundut pangampura sinareng abdi mundut doa mudah-mudahan abdi dina rumah tangga mugia abdi sing seueur milikna sing aya dina kabagjaan lahir batin kalayan salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Duh Bapak abdi hapunten lahir jeung batin, duh Bapak abdi hapunten lahir jeung batin, hapunten abdi hapunten pidoa anu utami. Cekap bager dirangkul bapakna, anaking gelis kasep anak Bapak, ikhlas ridho pisan Bapak ngorbankeun sagala tanaga, ngorbankeun sagala kesempatan pikeun hidup jung. Ayeuna mah geus misah ti Bapak sing jadi kulawarga anu cager bager bener kalayan hidup sing salamina aya dina pitunjuk jalan anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Tos bager disun taarna ku Bapak jung bager anaking alhamdulillahirabbil alamin. Cekap Neng ngadeg, Aa ngadeg, salajengna Neng ngalih ka mamah di dieu. Neng ngalih ka mamah di dieu. Gitu. Mohon. Aa ngalih ka mamah di ditu, sok ka mamah heula bager. Bismillahirrahmanirrahim, ulah dibeda-beda mamah. Ya abdi parantos janten putra mamah, mugi abdi ditampi ulah dibeda-beda kalayan abdi dituduhkeun dipapatahan kana jalan anu sae dina rumah tangga, mudah-mudahan jalan anu bakal kasorang dina rumah tangga salamina aya dina jalan anu bener, aya jalan pisalameteun, aya jalan anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap cu bager dirangkul mamahna bager subhanallah alhamdulillah jung bager anaki sapalih deui Neng sabelah deui palih dieuna dirangkulna mamah dipoto na teu acan kapoto alhamdulillah disun taarna mah disun taarna 1 2 subhanallah alhamdulillah. Cekap ka apa ayeuna ka Bapak Aa ka apa ti Neng wios di tengah oge Bapak mohon merupakan kehormatan Neng cepeng panangan Bapak abdi bade rumah tangga hapunten abdi bade nampi amanat saura adi teh mohon jung bager sami lah sing kenceng karep gede kadaek kudu bener ulah salah doa ti Bapak bral sing jadi imam anu saya sing jadi salaki anu bertanggung jawab oge hidup sing jadi istri anu binangkit kalian turut patuh kacaroge hidup alhamdulillah. Sekedap dirangkul Bapak tuang putra di video ku Katara Production alhamdulillahirabbil alamin. Cekap Bapak aktingnya luar biasa, Masya Allah bagus Pak. Iya, selebrasi yang tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi Bapak Bapak dari Neng Pera Septiani. Atas cekap Bapak ngalih deui mung teu kenging wakalalingih panginten sakantenan ngadeg Neng palih ditu deui mamah palih sanes mamah Aa palih dieu. Iya tak? Ayah nama ngabelduk di Cisanggarung audio sound system AA Cepeng. Papayun-payun sarang nugelis AA eta bidadari sang bidadari AA tingali tekenging tungku teuing. Bapak bade naros supados kauninga ku sadayana AA sareng Neng anu cantik gelis ayeuna lir bidadari di makeover ku sanggarias anu tos teu birek deui Dewi Jawa Production. Sabara lami hubungan sareng Neng atanapi saur Katara Promah bobogohan sareng Neng sabara lami sabara lami Setahun. Lah? Setahun subhanallah
panjang oge lalakon anu kaalaman. Aa hal apa atanapi naon anu paling istimewa anu katingali ku Aa, anu tiasa dirasakeun ku Aa ti seorang gadis cantik Perak Septiani? Sifat-sifatna kumaha Aa anu ayeuna sangat menawan? Kumaha Aa? Sebatkeun Aa? Da mau susah disebatkeun gitu mah. Ya? Susah disebatkeun. Susah disebatkeun. Cantik Aa? Geulis Aa? Setia Aa? Perhatian Aa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Geulis mohon Neng. Subhanallah. Mohon. Atos jantan istri alhamdulillah. Neng ayeuna ku Neng waler. Hal apa yang spesial dari seorang Adi Hidayat sehingga menjadi suami Neng? Bagaimana Neng? Ya Sami susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Ganteng juga, perhatian juga, Ya. setia juga, Ya. baik juga, pokoknya segalanya ya. Subhanallah, alhamdulillah. Untuk itu Aa sekarang sudah menjadi istri Aa, ungkapkan pesan, kesan, harapan dari seorang suami untuk seorang istri. Silahkan diungkapkan sayang. Yuk. Musik agak dikendoran sedikit. Silahkan A, diungkapkan yang keras A. Neng nu geulis, Ya. manis, Waduh. bidadariku bojo Waduh. Aa Subhanallah. yang paling ku sayang. Yang paling ku sayang, Masya Allah. Hari ini kita sudah ikrar janji suci. Sudah nikah. ikrar janji suci. Selanjutnya, Semoga Neng yang cantik menjadi istri yang setia, ya. taat, turut, patuh, juga nanti menjadi ibu dari anak-anak kita. Iya, subhanallah, alhamdulillah. Itulah Neng terdengar harapan dari A bahwa Neng semoga menjadi istri yang setia dan menjadi ibu dari anak-anak kita katanya nanti. Sekarang dijawab oleh Neng. Apa harapan Neng dari seorang suami? Aa Ya, yang kasep, waduh, ganteng, ya. keren pisan. Hmm. Aa semoga menjadi suami yang baik, jujur, setia, Terus? serta tanggung jawab, Iya. serta jadi imam yang benar dalam keluarga. Subhanallah, alhamdulillah. Cukup? Iya, menjadi imam dan tentunya akan membawa kepada kebaikan, akan menyelamatkan keluarga yang nantinya akan mendapatkan keluarga yang bertitel sakinah, mawadah, warohmah. Bapak dan mama juga saling berpandangan, saling berhadapan. Mama sareng bapak papayun-payun, mama papayun-payun gitu. Rada Keheula wa tenang, ada komando, ada papayun-payun, Wak. Bapak Uwa cepeng tangana, bapak nyepeng panangan mama dua nana cepeng, cep, tah gitu mohon dua nana, sami mohon. Cepeng tangana Uwa ulah dilepaskan disingku tukang foto, kata mama siap, Neng Aa, cepeng tak Neng dua nana, tok isinan Aa, cepeng tak Neng dua nana, sok rada caketan Neng. Rada nebihan, anak ulah nebihan. Ai, ku Neng di caketan nebihan, sok api-api. Sok api-api ama siap. Engke dina etangan katilu sadayana Bapak Uwa kecup kening Ma Uwa. Wayahna wa da eta teh anu sae pisan doa seorang istri ketika akan mencari nafkah rumah tangga insya Allah akan baik. Dua wah awas konsentrasi wah lebih dekat wah jangan terlalu jauh. Dan yang terakhir siap semuanya kru kami
3 dikecup keningnya tahan. Wah dikecup keningnya, dikecup taarna dikecup keningnya semuanya. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah persembahan yang paling spektakuler dari Dewi Joa Wedding Organizer yang disebut dengan Wedding Kiss. Alhamdulillah.